Aduh para Mitra ti dinten ka dinten ti bagian ka bagian ti episode ka episode teu karaos waktos nyerelek ayeuna tos nincak bagian ka 67 deui. Carios naon cenah Mang Jaya si Gomrang karangan Dede Rukmana mangga nyangakeun wilujeng ngadamukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gomrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh parawargi nincak bagian ka-67. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi acara-acara di studio tiasa katampi kalayan kabingahan. Dina akhir bagian ka-60 genep urang sami-sami ngabandungan para wargi. Dongeng-dongeng parantos duwi ka mana. Wah ieu mah nyaan para mitra nu akibatna nimbulkeun masalah nyaeta pikeun ieu si bogel. Sareng panembahan teh para wargi panembahan naon teh cenah kitu teh nya. Parang seisi panembahan anu ngaruksak teh para wargi teh. Si bogel teh kitu ayeuna teh. Parantos jadi bagong cenah kitu. Kalantaran keuna supata. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Si Gomrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian ka-67. Tunda heula kaayaan di lembur dukuh ayeuna urang guar lampah dua jalma nyatana Bintaro jeung Jakaburak nu teter jajaten ku Santika anakna Si Gomrang. Jakaburak jeung Bintaro nu rek ngarah jiwa Si Gomrang teu kebat. Sabab kaburu digagalkeun ku Santika, akhirna seuneu amarah dua jelema beterus ngarembet ka Santika. Anu akhirna ieu dua jelema anu biluk pikeun babarengan ngadu jiwa jeung pihak Santika khususna Si Gomrang. Nya sabab duanana teu nguntup antukna Bintaro jeung Jakaburak ngadatangan ka lembur dulurna nu matuh di lembur pasir meong. Ari nu rek ditepungan katelahna Bahbura. Saurang jalma nu barangasan teu kaop salah saeutik sok babarian ngulit bawang. Sahaok kadua gaplok samalah pangna di arah ngaranan Bura. Eta palebah manehna ngambek sok bari jeung Bubura. Eueuh dulur eueuh batur di mana aya nu teu cocok jeung dirina Bahbura sok ngabura atawa nyiduhan. Nyiduhan jeung ngabura benten para wargi. Ai nyiduhan mah nyiduh kitu ai ngabura mah seueur. Tapi kedah kekemu heula kitu cenah para mitra. Aduh. Aya cenah baheula daek aing mah dibura ku tai cenah kitu. Aduh, cenah. Anu ngaburana ge moal daekeun kitu mangga urang teraskeun. Duka mun ku tai minyak mah nya ku galeno. Tai mah galeno geus teu aya. Geus teu aya nu nyieun minyak jarang bara wargi duka teh bawaan Ciamis Tasik kitu nya. Rupina pakidulan masih seueur di mana seueur keneh kalapa, rupina seueur keneh nu ngadamel minyak. Pangandaran gitu Cijulang, wah bade pakidulan. Atuh darah pakidulan kali itu duwe kabayah gitu para wargi. Darah bayah malingping wah gitu tah ya dulur-dulur mang di malingping tah kungsi mang pangi jeung dulur-dulur di malingping gitu. Aduh mangga para wargi ti daerah ieu Kabupaten Lebak sareng sajabina. Daerah-daerah seueur keneh kalapa tangtos seueur keneh nu ngadamel minyak. Seueur keneh nu ngadamel gula gitu. Mangga urang teraskeun para wargi hanca dongeng teu kaur ieu mengko sok tuluy we ngalir ngidul. Mangga urang teraskeun eta tuh da dibura ku tai tadi. Para wargi kaum dangu. Saha ari si Bura teh Bahbura teh dulur tegas si Kumbang Karang nu ajal nyaeta ku Si Gomrang. Nya barang Bahbura kaanjangan ku anak si Kumbang Karang kacida atoheunana. Ari sabab si Kumbang Karang es nuning dipikanya ku manehna. Hiji mangsa Bahbura geus ngariung jeung Jaka Bura katut Bintaro. Teu lila Bahbura kedal carita pikeun Bintaro mah. Unempo Bahbura nyarita nepi ka utah sabab tina bibir Bahbura di mana kedal carita es tuning racleng ciduh-ciduh anu bauna teu kaampeuh bau barak-bak. Aduh, asa geus heubeul awak maneh tarang ngajang ka Abah Jaka. Kumaha cager euy si Kumbang Karang euy? Cek Bahbura nanyakeun ka pi adina nu nelah si Kumbang Karang. Teu nyahoeun mun si Kumbang Karang geus karingaran. Aduh wa, pangna kuring ka dieu teh jeung sobat kuring. Satenemana marek minta pitulung kahiji hayang nepungkeun ieu sobat kuring nu katelah Bintaro, anak jawara nu nalah jantra. Atuh kaduana rek aya nu dibejakeun. Ho, jadi baraneh ka dieu rek nganyang sasat namanya. Syukur euy.
Tapi tadi nyaritakeun ngaran hayam jagonya. Cing atuh ngenalkeun jeung Abah. Bahbura katelahna yeuh. Cek Bahbura bari ngasongkeun leungeun ka Bintaro. Bintaro najan irung teu kuat ngame bau meledosna nu kaluar tina bibirna Bahbura, kapaksa bau-bau ge narima kana leungeun Bahbura. Kituna setengah nu bebekis angot we Bintaro. Deungeunah ku ayeuna Bahbura nyebut hayam jago. Ari jaka burak surti sobatna Bangkenu pok neruskeun caritana. Bah mugi ulah salah ieu dangu bah. Ari kitu kumaha? Sobat kuring teh lain hayam jago tapi katelah teh Bintaro. Bintaro anak tunggal Ki Jantra. Oh, Bintaro anak tunggal Jalabria. Syukur. Cek Bahbura ge salah deui. Jantra. Abah masuk toreknya lain Jalabria. Jantra Jawara Kaot. Oh, Jantra heuh syukur hampura euy. Rumasya abah masuk salah ucap, salah tinggi. Hehehe, maklum atuh. Atuh aya naon euy kepentingan ilaing deui ka dieu teh. Pang-pangna iling datang teh. Nu mata kieu bah, cek jaka burak bari barabat nyaritakeun hal-hal ngeunaan nu jadi bapana nu ajal ku si Gombrang. Samalah ajalna Ki Jantra sarua ku si Gombrang keneh. Nyaku sabab manehna teu kuat kapaksa menta bantu ka Bahbura sugan daek mantuan. Tamat cacarita pok jaka burak mungkas obrolan. Tah kitu bah. Jadi bapak kuring nu nelasi ku Mangkarang jago Gunung Jongrang geus karingaran dari pateni ku singaran si Gombrang. Samala nu leuwih nyerina mah bae eta we si Gombrang nangtang-nangtang ka jawara-jawara di nu tara kaluar cenah teh. Kuring apa jeung nyaho jawara nu tara kaluar teh iwati Abah. Cek jaka burak pisa-pisan nyunutan hate uana. Sangkan hate uana harita ceh para mitra ngabelah-belah hurung. Nafsuna siga nu ngagedur. Sina ngagedur sangkan manehna malik ngewa ka si Gombrang. Puguh eukeur mah eukeur jelema barangasan babarian katurug-turug kapi adina kabejakeun geus pae. Ditambah ku nyebutkeun jawara kaluar atuh mudig-dig nafsu Bahbura harita. Setan alasya, bangsat. Nu balikna bener, ha? Si Kumangkarang pae ku si Gombrang? Setan sia. Eta ku teu neungeunahna teh nyebutkeun jawara tara kaluar. Anak kitu mah manehna teh apaleun ka abahnya. Kurang ngajar bangsat sia. Bahbura molotot ka jaka burak jeung Bintaro. Hah? Ulah ngambek ka uing atuh bah, uing mah sakadar nepikeun. Jaka burak ngrungkut. Geuleuh aing mah. Bener caritaan sia teh, ha? Sia teu ngabohong ka dewek, ha? Ih, abah mah sok rupa-rupa teh atuh. Monya atuh. Naon teh? Kuring ngabohong ka abah. Wah, aing mah geuleuh atuh da. Bakok bah tuman lah. Sejak kaburak tina wahing ku soak nempo beungeut Bahbura nyebut bener jadi bakok. Naon sia make ngabakok hareupeun si Bura, ha? Hah? Ih, henteu bah maksudnya kuring teh nyebut bakok, bakok teh itu si Gombrang dibakok ku Abah. Sakali ngebakok teh moal teu aduh leneng meureun. Wah, balik sia ngobrol teh. Emang aing si Semar sia pedul teh. Balik ngobrol jeung si Bura mah deuleu. Tong boro jalma ceuk ilaran dewa nu aya di alam pawayangan. Nu ngajedog dina kotak moal sapira tenagana dibeuleum ku Abah mah kabeh. Tuman sina. Sina teurak pikeun ngasakeun kejo. Malah ululuh suluh deureu. Cek Bahburak. Bintaro jeung jaka burak siliraret duanana teu bisa cacarita. Teu lila Bahbura nuluykeun deui caritana. Samalah peuting kamari Abah geus neungeul hiji dalang euy. Kusabab manehna teu bisa nerangkeun, teu bisa merangkeun wayangna moalnya si Cepot Gelut jeung Asrajinga. Jeung deui si Gatot Kaca bet dielehkeun ku Citrayuda. Panjelas Gatot Kaca satria gagah di Citrayuda pirage. Kai bet eleh. Teungeunna Abah mah si Gatot Kaca eleh ku Citrayuda. Nu matak dalangna diobrot ku Abah Marita. Cek si Bura kreng hapranyum. Nah, abad los-los nyaritakeun dalang jeung wayang, da kuring mah teu rek lalajo wayang. Nyao ge acan, hampura euy hampura. Abah teh kala inget ka yeuh kala lalajo wayang euy. Eta dulu Abah makana wayang teh estuning meuni resep pisan. Di mana aya wayang Abah lalajo. Hari lain kitu mah euy, liuk sok panghareupna bari nempokeun sinen. Waduh sugan mah. Sinen keur nyeta luwai-liwai bibirna teh. Disawang ku Abah kumaha lamun eta bibir dikenyot ku Abah euy. Cek Bahbura. Ya, Abah mah rek nyaritakeun ngeunaan lalajo wayang, nyaritakeun ngeunaan jiwa si Gombrang ieu teh. Kuring pang-pangna jauh di jugjug angang di teang deh, rek laporan ka Abah ngeunaan kulawarga kuring. Jeung urusan si Gombrang tapi Abah nah atuh jadi kieu ieu teh. Ai nya.
Nah dia abah biar nyari naon euy. Pan geuna jiwa si gombrang lain rek dia jiwana ku abah. Ceuk abah teh tong boro pangkat jelema adalah dewa gen aya di sawarga. Keun we sina cari cingwe kitu. Cek si Bura. Nya atuh bah keun wae antep da moal bisa diajak ngajorang si gombrang. Oh nya moal da teu bisa hirup deuleu. Jadi benernya nu ngaran si gombrang geus wani nangtang ka abah. Tur geus wani mateni bapa maneh. Anak kitu ulah diantep karep. Hutang wirang bayar wirang. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang duit. Duit mah euy. Kenapa duit euy? Jagaina mah maneh siapkeun tenaga jeung pikiran. Pikeun init na euy. Init ka mana bah? Heuh init. Geus init ka mana si Airin ngacorak si gombrang? Di mana gogoblogna nu si gombrang teh euy? Cing bejakeun ka. Para wargi sadaya atuh harita teh basa Bah Bura nanyakeun ngeunaan di mana tempatna si gombrang jaka burak ngajawab. Oh eta jadi eta mah make jeung cinghok sekalian atuh cinghok atuh bah anak bogo. Lemur si gombrang teh di lemur dukuh cenah bah. Jauh ti dia mah bah. Nya badak naon lamun tumbak. Tumbak naon bah? Oh tumbak calana sia pira aku teu make calana. Pun kumal kabel. Pira aku kudu tumpak kuda mah teu boga. Mun nginjem ka situ bisi urang tumpak kuda. Tah tuh mun aya mah tuh nu boga kuda nginjem atuh bah ngarah teu capek teuing urang tiduan nginjem ka saha? Nginjem ka tetangga paneh lain bogeun kuda. Keun bae kuda bikang ge. Iya mah sok aya wae. Ira atuh pikeun ngajorang ka si gombrang. Poe isuk hade euy. Samalah peuting ieu asana teh halanganana. Keun peuting ge ayeuna mah pikeun urang ngajorang ka si gombrang. Kitu ceuk Bah Bura mastikeun yen peuting eta rek miang. Pikeun ngajugjug ka lemur dukuh geusan ngalajiwana si gombrang. Saterusna antara Bah Bura jeung dua baturna ngobrol jadi nema kana perkara sejen. Ngan teu leupas tina masalah nu aya patuat pakaitna jeung si gombrang. Urang tuna heula Bah Bura anu mangke peuting rek ngadatangan ka si gombrang nu aya di lemur dukuh. Kiwari urang guar heula para wargi. Nyaeta di alam siluman nyata nu kacangking ku Gunung Karedong. Siluman Arya geger jagat mangsa eta keur disanghareupan ku geger gunung jeung ku saurang jalma nu geus jadi rahayatnya eta Panembahan Guryang Sangkala. Arya geger jagat ratuna di eta tempat bari muterkeun paneuteub ka sakabeh rahayatna ka abus papatihna. Pon kitu deui Panembahan Guryang Sangkala. Pok Arya geger jagat kedah carita sora meh ngungkulan guruhna Guludu. Wah, sakabeh rahayat kaula, utamana ka Andika Guryang Sangkala. Andika tetela geus mibanda dua urang jalma, samalah 3 urang jalma pikeun ngabdi ka diri kaula. Eta jalma geus kena ku supata Andika omat montong disiksa euy. Sabab kula butuh ku tanagana jeung derek ceuk pangrasa kula mah. Andika geus we tong hayang deui ngambah ka alam manusia. Kasarna tong hayang deui hirup di alam manungsa. Geus di alam kaula we. Andika rek dijadikeun benteng kakuatan ieu nagara, dijadikeun panglima perang ku kaula. Atuh lamun teh mah Andika hayang ngarasa seubeuh jeung manusia cangkingan Andika, matak naon tarok bawa ka ieu tempat. Kaputren lega tempat daluasa jeung disiksa jadi bagong di tempat urang saladak suluduk niangan kahakanan kula nempo asa watir euy. Ceuk urang eta tempat geunah ku sababeda alam. Ari ceuk hate maranehna ngarupakeun hiji siksaan deuleu. Tah kumaha eta nu saurang nu awewena tarik ku maneh bawa ka ieu tempat. Urang rek dikawin prak meureun nyaeta diri maneh kudu tetep tumetep di tempat. Dina harti Andika moal bisa ngambah ka alam manungsa. Kajaba raga lemes Andika nu teu katempo ku panon jalma biasa. Da ceuk pangrasa kula, hiji mangsa awak Andika nu kiwari geus karirorongkong, geus butatayan akibat lilateng tatapa. Hiji mangsa awak Andika bakal hancur tumpul. Ceuk Arya geger jagat niteup ka saurang jalma nu geus jadi rahayatna.
atuh para mitra ki panamahan Guryang Sangkala cedoknya mah sakumaha ilahana karaja. Para lunu kasuhun waninggali anu dipamri Gusti Ratia. Kula sanes teu nampi kana naon rupi pang jejeh ti salira. Nanging kula pang nabetahkeun hirup di alam dunya. Daya sanes lintang bade ngajak ka sakumna jalma malar sarujud jeung nyaremah ka salira. Kitu Gusti Arya. Jarek sina narukang nongong we kana naon rupa nu disemah-semahna kitu. Cek panamahan Guryang Sangkala. Wah. Jadi hari kitu memang kula ge bunga. Hari sababah kalau barahayat kula. Hiji mangsa nya kula bakal jadi sesembahan sakabe ingsan nu kumeletip kumelip kumelenang di alam dunia. Samalah rek menta naon baik ka kula ku kula bual dikoretkeun, baris dilaksanakeun. Rek menta kagagahan, rek menta kasaktian, atuh harta nu loba, dunya barana nu nyampak, emas inten kumirincing di kula nyampak prak karibawa. Ngan eta pikeun andika lamun bener kitu wayahna tunggu waktu daguan mangsa keun sabaraha taun deui sumpah tapa andika kakara geus beak engke sababaraha taun deui andika baris ngajanggelek jadi jilima ngan kahade raga badag andika aya nu ngancurkeun kula teu tanggung jawab. Ih atuh kan tenan Kangjeng Arya tangtos ku kula eta jasad kula baris dijaga. Samalah pikeun ngajaga eta jasad kula nyata saurang jalma nu geus geuna supata kula baris sinanungguan raga kasar kula. Wah, rek saha nu dipeto sinanungguan jagat adia jasad andika sabot andika keur miang ka alam manusia. Heh? Daya deui kaula nun iwan nu geulis sari puspa sabab lamun sari puspa kudu sinaliar karunya leuwih hade sinanungguan raga kula tina ancaman jalma nu niat jahat ka kula. Sedengkeun eta bagong nu dua ku kula rek diparentah malar daek ngaruksak pepelakan urang lemur, pelak pare, pelak sampe, pelak nanahaun we, rupa-rupa nu dipelak diruksak pokona mah. Pokona mah nu aya di alam manusia kudu diruksak, tang tunage kula moal marentah kitu bae, ari sabab eta bagong rek dibere ajian kekuatan. Para mitra sadaya, barang harita Arya geger jagat ngadenge caritaan Guryang Sangkala majarkeun cenah eta jelema atawa bagong-bagong dibere ilmu, dibere aji kekuatan Arya jeger gagat heran tuluy tumanya. Wah, dibere aji kekuatan kumaha, ha? Badak nyaita awakna rek dipulas ku cai kawedukan. Nu aya satu kangen ieu karaton malar di mana eta bagong ulampreng ka pinemuran. Terus anu ngadek atau anu numak atau bawak bagong muaterak itu Gusti Arya. Oh, jadi kitunya. Nyatu taya baya namun karep jeung kahayang andika kitu ngan kula rek marentahkeun ka anjeun geger gunung. Saterusna Arya jeger jagat marentah ka geger gunung. Geger gunung cedok nyembah pok nyarita. Onyok sumanga bani aya pikeun saeunaon kaula nun. Ieu wayahna ayeuna andika geura disalin sujud. Geura ngambah ka alam manusia, jaga hiji bagong nu keur ngajaga jasad ki panambahan Guryang Sangkala. Jadi andika wayahna kudu jadi aki-aki purah tunggu. Atuh daya bayana unyuk sumangga ayeuna keneh abdi saja ka pakarangan ieu karaton kaula nun. Bra muga salamet. Saterusna geger gunung miang ti hareupeun Arya geger jagat maksud rek ngajirim jadi aki-aki. Dasar siluman gagah sakti bisa mancala putra mancala putri. Sakolepat jirim geus aya di ponclot gunung Karedong, jirim geger gunung kiwari geus sengaja ngelek jadi jalma kolot. Eta jelema kolot jelema anti saurang siluman geger gunung. Terus lempang ngajugjug ka tempat tapana jasad Guryang Sangkala. Lamun pikeun jalma biasa makana pasti bau bangke nu kaluar tina awak saurang jalma nu keur tapa leuwih ti ratusan taun bakal ongkek ari sabab sajaba tigeus buta tayan bauna ge teu katulungan. Tapi ku sabab pikeun bangsa siluman nu ngajirim aki-aki teu pisan ngarasa bau. Pon kitu deui pikeun katilu bagong kajajaden nu aslina Ki Boge Durbala Katut Saripuspa. Nasib Saripuspa mubuh matak watir ka tempona.
Tuman sare dinu ngeunah kiwari kudu ngalaman yang kerek dina rungkun anu cucukan. Jeung loba bangsaning hileud sireum pokona mah sasatuan leuweung di mana rek ngucap teu bisa nyarita kawas biasa rajin bisa nu tembusna ukuran nyegro. Samalah poe eta tembong bagong jelmaan Sari Puspa keur nyungkur bari sidik tina lebah panona nu ngadadak sipit aya cai anu ngalemere. Mana horeng ari batina mah tetep Sari Puspa teh ukur robah wujud wunggul. Nepi ka kieu nasib aing Puspita geulis anaking anak emak. Kiwari hidep jeung saha boa nyorangan. Duh ampun, siksaan ka jalma nu halakna goreng bet goreng deui. Horengnya cek babasaan melak bonteng moal jadi cabe. Tetep buahna bonteng, melak goreng moal jadi hade, tetep goreng. Duh, Puspita muga hidep masing salamet geulis. Cek batin Sari Puspa bari ngagadil-gadilkeun awak nu karasa ateul. Keur kitu jol jalma mamalihan aki-aki jelmaan geger gunung. Teu lila pok aki-aki jelmaan siluman kedah carita. Hehehe, wayahna singgot tanya. Keun ulah keung daya aki di dieu nu maturan Arandika. Ngan aki moal bisa mere dahareun prakwe nareangan ku Arandika sorangan. Ngan ieu teh kieu kula nampa parentah tiki Panembahan Guryang Sangkala. Andika Sari, wayahna kudu jadi patungon ieu raga kasar Ki Panembahan bising aya jalma nu dengki. Jaga ku Andika atuh pikeun pancen Andika bogel jeung aki Andika Durbala. Wayahna Andika kudu daek ngaruksak pepelakan waya di pilemburan. Awak maneh moal teu raku seseukeut medog, moal teu raku ngablesurna tumak. Nu penting maneh kudu ngaruksak pepelakan sakabeh jalma supaya daraek sujud jeung nyembah ka Sang Rumuhun suluhur kaula tak kitu. Cek aki tulung jalma mamalihan. Katilu bagong jelmaan Ki Bogel, Sari Puspa, Ki Durbala ukur bisa ngahru. Sedih ari rasku nasib diri bet ngalaman jadi bagong leuweung. Dahar nu asal sangu kiwari robah jadi cacing. Samalah keong-keong nu desi ku beudeng jadi besi beuteungna. Tapi pikeun Sari Puspa kusabab tetep batin macan parna pisan. Batan pulungu kuyan cacing leuwih hade teu manggih dahar. Teu lila pok aki tulung kedah deui lisana. Tah kitu manusia aya bogel. Jadi wayahna dina waktu nu baris datang Arandika kudu liar pikeun ngaruksak sakabeh pepelakan nu aya di pilemuran. Sedang anjeun Sari Puspa teu kudu liar cicing we jeung kaula. Ke baris jul-jul batur Andika nu sajirim. Tong sieun-sieun moal galak samalah ngajaga kana kasalamatan Andika. Tah kitu tayina geura dengekeun ku Arandikanya. Kumaha parentah Ki Panembahan Guryang Sangkala nu ditepikeun ka kaula kitu. Heuleut dicaritaan Ki Tulung atuh harita. Kaayaan ngadak-ngadak seah angin teu pupuguh. Jol ngagelebug sabala alam nu tadina caang beterus poe. Keur mah di eta tempat memang teu sabara caang kusabab kahalangan ku rajegna tatangkalan. Kari-kari kasaput ku mega hideung atuh beuki poe. Kajadian saterusna di eta tempat aya sora nu matak euneur si horeng Ki Panembahan Guryang Sangkala geus datang ka eta tempat. Tapi waleh ari jirim nama teu temong nu aya ukur sinar beureum sedengkeun jirim nama sasat nu aya di eta tempat estu ninggeus butatayan. Bagea boge Durbala katut Andika Sari Puspa. Bongan kahayang Andika coba lamun Andika terek lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Lancalinci udara subaya meureun moal kena supata kaula. Ngan wayahna pikeun Arandika bogel, Durbala kudu liar. Pancen Arandika kudu daek ngaruksak pepelakan anu aya di Patani, nu aya di pilemuran. Sedeng Sari Puspa wayahna tunggon raga kasar kula. Sakali-kali Andika rek dibawa nganyang ka tempat kula, nu estu nyata di alam anu moal kahontal ku panempo jalma biasa. Geura mun Andika geus salin jeulin jeung kaula ka tempat kula moal teu bakal betah. Ari sabab loba rupa-rupa karesep Andika kekembangan warna-warni estu ning sarareungit. Wayahna ayeuna kula moal ka ngamangsa Andika. Kahiji geus robah wujud, kadua kula keur teu karareyeng. Ke di mana kula datang Andika baris dibawa ke alam kula. Nuku Andika can katempo endahna. Cek Panembahan Guryang Sangkala. Para mitra kaum dangu, sedengkeun caritaan Guryang Sangkala nu kabandungan ku celina jeung batin si bogel matak nyentug jeung teu ngeunah
Samalah ku hayang-hayang na nyuara tarik nepi ka sasegerok muncek basa nama kieu. Sangkala batan hirup kula disiksa kieu leuwih hade ajal. Ajal sangkala pulang deui raga kula ka raga manusia biasa. Sarta andika montong wani kurang ajar ka pamajikan kula. Kitu cek si bogel para wargi, tapi nya kitu. Sanajan cecileuweungan ge tetep nu tembus maukur sasegerok. Sedang panemahan guriang sangkala da puguh ngarti, caka kaki panemahan guriang sangkala seuri. Andika geus moal bisa loba pamenta bogel. Ari sabab ieu geus jadi hukuman aranika. Bongan salah saha andika nu datang andika nu wangkelang. Wayahna hiji mangsa pamajikan andika baris dibawa ke alam kula. Mua di sina jadi bagong rek dijieun pupu janing hati di alam kaula. Wah, satuluina kula baris ngambah ke alam manusia, pikeun ngaresmikeun jeung ngaran Puspita. Tapi nyaita nunggu waktu, nulilana sababara taun kula tapa. Nu geus jadi sumpah kula tapa hayang balik deui ka jadi manusia, meakeun waktu anu geus ditangtukeun. Anu geus kaliwat, jadi aya waktu keneh pikeun kula tatapa. Kula kari ngadago waktu sakedeung deui pikeun ngajanggelek jadi jalma biasa. Sakitu heula gerak laksanakeun pancen ti kula. Cek panamahan guriang sangkala. Saterusna ngiles tina pangdengena ceulik katilu bagong. Sari Puspaestu geus teu bisa kumaha gawena ukur ceurik. Saleuheung mun ceurik ilaharna kawas jelema, ieu mah ukur sugrak segrok jiga bagong. Cara kailharan bagong. Tak itu geuning caritaan ki panamahan guriang sangkala teh. Nu bieu dicaritakeun teh kitu. Takaran dika ulah dek nolak naon parentah kugu malar salamet kitu nu penting mah. Saterusna kitu lu ngahibur katilu bagong kajajaden. Jelmaan Ki Bogel, Sari Puspa jeung Ki Durbala nu kabaud ku supatana guriang sangkala. Waktos nasib.